Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulmihi wa barakatihi wa karamatihi, amin. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. La yushakkikannaka ulah ngamamangkeun ka anjeun bil wa'di dina janji naon adamu wuqu'il maw'udi henteu tumibana anu dijanjikeun wa in ta'ayyana sanajan alimatamtu naon zamanuhu waktuna ieu maw'ud waktuna ieu anu dijanjikeun li alla yakuna kana supaya yen teu kabuktian li alla yakuna supaya teu kabuktian naon dalika ikut syak qadham eta nyacat fi basiratika dina basirah anjeun awas hate anjeun wa ihmadan jeung mareumah li nuri sariratika kana cahaya hate anjeun. Kasauran musalli Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari dina kitab hikamna nyaurkeun bahwa anjeun ulah ragu-ragu dina perkara anu dijanjikeun ku Allah dina nalika encan terjadi perkara anu dijanjikeun ulah ragu ulah mamang dina perkara anu geus dijanjikeun di mana can tumiba eta anu dijanjikeun sok sanajan tos tantu waktu-waktuna supaya henteu cacat henteu pareum basirah anjeun jeung teu mareuman kana cahaya anjeun. Maksudna idza wa'adaka al-haqqu ta'ala bi syai'in ala lisanil wahyi awin nabiyyi aw syaikhil mursyidi summa lam yakun dhalikal maw'ud fala yanbaghi an yushakkika kadzalika fi sidqil maw'udi wa in kana mu'ayyanan zamanu walakin ta'addab wa hassin dhannaka bihi li alla yakuna dzalika ihsanan fi basirati allati hiya mahallul hidayah wa infa'an li nuri sarirati allati mahallu musyahadatika, di mana Allah menjanjikan kana hiji perkara boh naha ngalangkungan kana wahyu
alal wahyi idza wa'adaka al-haqqu bi syai'in alal wahyi, di mana-mana Allah ngajanjikeun ngalangkungan wahyu awalisani nabi atau nabi ngalangkungan kanjeng nabi atau nabi ngagaduhan syekh ngalangkungan lisan guru mursyid teh anu nuduhkeun tuluy eta anu geus dijanjikeun teh boh naha ngalangkungan wahyu, boh naha ngalangkungan nabi, boh ngalangkungan guru urang, guru mursyid tuluy can tuliba, maka ulah nepi ka datang karagu-raguan di urang dina benerna anu geus dijanjikeun sanajan tangtung waktuna iraha waktuna tuluy can terjadi, maka ulah timbul karagu-raguan. Justru kudu beradab jeung alus sangka ka Allah. Nah ieu teh masih aya kene persambungan hikmah nomor ka-7 teh sareng hikmah anu nomor ka-6 kamari dihandap. Saur kamari dihandap urang ulah nepi ka putus asa nepi ka ta'assur amal bil Allah, di mana ngaduna can muncul basa korona can aya kalasana ulah putus asa nepi ka urang teu ngaduna gitu. Sabab terkadang doa-doa nu dipenta ku urang kieu tapi bentuk ijabah mah Allah nu nangtukeunana. Nah, ketika ieu tos aya janji Allah ngalangkungan wahyu atanapi ngalangkungan nabi kanjeng Rasul, laju teu acan terjadi ulah nimbul rasa hamang-mangan dina hate urang bahwa geni can aya buktina nepi ka ragu karena janji-janji Gusti Allah. Jadi badai janji Allah, badai kasauran kanjeng Rasul atau nepi kasauran mursyid guru. Urang cara contoh kahiji geura. Allah nyaurkeun dina Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Saur Allah pe ngaduma maraneh kabeh pasti ku kami di subadana. Ternyata urang teh ngaduma teh geuning, Gusti abdi teh hoyong dipaparin lunas utang. Ngaduma geus leuwih ti 3 balik hutang salunas malah beuki namahan hutang urang. Taulah timbul karaguan dina hate urang teh ke ongkoh saur Gusti mun ngadoa bakal diijab. Kami mental lunas hutang justru hutang namahan. Tak ulah ragu kada janji sadar Gusti Allah. Tapi kudu gawe adat kudu husnudzon. Atau Gusti abdi hoyong dipaparinan ilmu gampil dina ngaos, tapi boro-boro pinter urang teh malah poho deui padahal urang ngaduma siang sareng malam. Tah eta ulah ngajadikeun hate urang teh ragu karena geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Tapi justru urang teh kudu husnudzon. Sabab lamun urang teu husnudzon teu beradab, bahkan ragu-ragu kana anu disaurkeun dijanjikeun ku Allah. Misalna ngalangkungan wahyuna justru eta teh bakal datang mana teh parunna bakal cacat na basirah urang awas hate urang. Tuluy kudu kumaha atuh bentuk husnudzon urang
kudu kumaha bentuk adab urang husnudon urang ka Allah ketika urang ngadoa padahal dijanjikeun saha ngadoa bakal subhanallah Allah. Hiji cara adabna urang, cara husnudon urang teh kedahna kieu. Lain berarti doa urang teu diijabah Allah. Tapi doa urang teh mungkin diganti ku Allah kun leuwih alus jeung kun leuwih manfaat. Ngadoa ka urang teh ngadoa hoyong dipaparinan ilmu atanapi hoyong dilunaskeun hutang. Tapi ku Allah can dibere ngadoa we ayeuna sami ukahareut sabulan hareut justru hutang can lunas. Ulah ragu-ragu kocek Allah sok ngadoa tapi geuning kami can dibere. Takun husnudon mah teh kahiji jeung urang teh doa urang teh lain teu dikabul. Tapi mungkin kabulna Allah digantikan lebih manfaat munggu Allah. Nu leuwih alus anu urang teu apal. Atawa kadua urang husnudon ka Allah doa teh diijabah ngan sawaktuna. Ya Allah, mun sibilal mah abdi poli teh leungeun hayang diberesin meledos. Teuing naon tah meledos teh. Nu kitu-kitu wae make istighosah sia bareng poli oge. Ngarupa ya Allah, musalna kurang boga budak soleh, budak kurang soleh meureun. Artina eta budak teh rada bageut. Padahal urang geus meunang ijazah di guru di mana budak kurang soleh artina rada pamor meureun. Di ijazah di guru sok nyokot cai hujan. Ngan entong kahalangan ku naon-naon, misalna ulah kahalangan ku dandaunan, ulah kahalangan ku naon, ku kenteng. Laju eta cai hujan ditanean ku wadah bersih anu langsung rak-rak kana eta wadah. Laju geus kitu di wadahan teu naon geus dina baskoma wadahan kana aqua, wadahan kana gelas. Laju ngaruan doana salah satuna Asmaul Husna at-Tawab di aos sare buang sulam. Sana at-Tawab nya ieu uramana laju dileukeutkeun ka urang kali saurna insyaallah. Sanajan teu ngegejlok sekaligus tuluy sore biasana sok aya perubahan saeutik-saeutik. Tapi geuning ieu geus sakali geus dua kali meunang ijazah timur diamalkeun ngadoa minta ka Allah can dibere budak teh. Lamun kamari mah nampilin ku sakali tas dijaga dari dua kali teh. Apa sampai rumah kita dengan teh? Awas tukang ngurut dari ngantas diurut tuluy ayeuna teh boga duit buah-buah nu ngurut teh cara nyorak urat miskin gitu. Nah, ketika ngadoa can kajawab gambaran kadua husnudon urang teh sanes berarti Allah can ngajabah tapi can waktuna dina waktu dipilih Gusti Allah. Nah, contoh kada dina hadis diuningakeun saurna aya hiji jalmi abdina Gusti Allah anu selalu dina unggal dinten ngadoa ka Allah tapi ku Allah can dibere. Nabi kan pernah ke malak Jibril unjukkan ka Gusti, ya Rabbi abduka fulan ikdi hajatah. Gusti tuh aya di jelema abdi Gusti mang anu gawena teh ngadoa we ka Gusti aya kahayangna pamintana tapi ku Gusti can dicomponan Gusti atuh componan karunya ka bageta. Mun ayeuna mah bener tukang dagang Gusti tuh makin tuh tukang dagang tapi dagangna can dibere maju. Padahal ngapeuting uang hayu penta terus ka Gusti. Aku Gusti
pasihangan we eta teh dijabah karunya atau lamun jelema anu geuring padahal Gusti hoyong ngidamangkeun unggal penting tapi can dibere kapenah tah kumaha Jibril ya Rabbi abduka qulani fi hajatah tur aya anu ngadoa unggal dinten tapi can dicoba dan Gusti atau pasihan kumaha saur Gusti walerna da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah anjeun kudu ninggalkeun ka abdi kami sabab kami mika resep kana nguping kana ngadenge sorana eta jalma ngadoa jadi urang lamun ngadoa can dibere lamun can bahasa sorana can aya karasana tong suudon ka Allah buah-buah alamat teh Allah teh resepan ka urang kusabab teuh rasa kitu kadang urang mah ngadoa tilu balik ge lah ngadoa ge ai teuh naonna teuh buktina teh eta berarti timbul karagu-raguan urang dina hate eta teh diwaga oleh dia teh kayaknya disolusi sabab nikah lamun aya urang ragu kana nu dijanjikeun ku Allah karituna bakal cacat basura urang teh pareum cahaya hati urang karituna bakal ngaros moal daya kanu ade urang dan justru urang ngadoa mah niat kanu bae ibadah ka Allah ngan buktina jalma anu minta unggal poe tuluy ku Allah can dibere saur malak Jibril Gusti atuh pasihanan karunya kumaha balerna saur Gusti fa inni uhibbu an asma'a sautah saya itu senang kami itu mencintai mendengar orang yang selalu berdoa tiap hari jadi Allah teh nyaangeun ka urang resepan eta jadi lamun urang can dibere urang keur ngadoa teh usul dari Gusti ieu teh tanya Gusti itu ulahkan urang jalmi nu biasa sok tingali dina Al-Qur'an seueur tamsil-tamsil contoh-contoh kisah-kisah para nabi anu ngadoa tapi henteu langsung dikontakna dibere harita contohna kisah Nabi Zakaria ijazah Nabi Zakaria kan di Al-Quran idza rabbahu nida al-khafiyah jeung saterusna nalika Nabi Zakaria tos sepuh mungkin tos sampun ulana teras sampurna tos mungkin tos sepuh gitu terus ngadoa ka Gusti sabab waktu harita Nabi Zakaria can dipaparinan turunan can dipasihan putra ngadoa Gusti atuh supados aya anu neraskeun kana perjuangan teh mugi Gusti maparinan murang kali ka urang ka abdi maparinan budak maparinan turunan tapi teu langsung dibere ku Allah sabaraha taun dimiti ngadoa kana dipaparinan putra saur sakaol 40 tahun demek di pasinan turunan dina ngadoa kana dibere turunan 40 tahun itu teh nabi kekasih Allah saur sapalihna 17 tahun jadi Allah ngajanjikeun kana ijabahna doa tapi bentuk jeung waktuna ijabah terserah Allah itu urang ngadoa kakarasa poe dua poe nabi lain boro-boro nabi wali ge lain makomna justru malah urang mah jelema loba naon loba doa ka ngadoa sakali dua kali teh geus bosan urang eta teu meunang teu ulah itu kisah dari Nabi Musa ngadoakeun Nabi Musa ngadoa terus diaminan ku Nabi Harun ketika kan waktu harita aya anu bangkawara nyaeta di zaman Nabi Musa anu ngaranna Fir'aun wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ah Fir'aun teh dibere perhiasan Fir'aun teh anu harta
Gusti atau Fir'aun teh di ieu we sabab lamun loba hartana loba ieu loba modalna rek ngegencet atanapi ayeuna ngabinasakeun kaum kami teh anu di Gusti babangieun aya Gusti atau Fir'aun teh di kumaha dimusnahkeun we hartana dibinasakeun Gusti teras dimaotan setelah ningali karena ada Gusti mata ulah anehnya dina setiap ayeuna didinya aya ajengan aya deui anu bangkawarna ulah aneh aya di zaman baheula kena yang nama dan ngaji memeh bulan puasanya badan ayeuna Kamis terakhir sampai Ramadan kena yang kurang lebihan saeutik dan ke Ramadan moal mingguan lokasan gitu Kamis lokasan berenya dengan bulan Syawal. Nah, jadi ulah aneh ketika di ayat ajengan bangkawarana ge aya. Baheula di zaman Kanjeng Nabi Muhammad aya saha? Aya Abu Jahal. Ieu di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salam aya saha? Aya Fir'aun. Numawi salah satu syariat di zaman Fir'aun kan menang lalaki ngawin sakwatna. Tah Bilal zaman Fir'aun mah Bilal lalaki teh menang ngawin awewe sakwatna. Buat sadesa di naon buat sakampung amaman aya teh sing toplok matur kuat saer teh. Nah, salah satunya riwayatnya kan di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salam aya bakawarah kata Fir'aun. Jadi Fir'aun boga 40 patih dukun-dukun kabeh meunang impian bahwa kerajaan bakal tumbang ku hiji lalaki dilaporkeun ka Fir'aun. Ku eta 40 patih kieu mulai ya kami saputing menang impian ya bahwa kerajaan anjeun bakal tumbang ku hiji lalaki ku hiji budak lalaki yang utusna kan Nabi Musa teh ya tapi dinya gimir tapi ka Fir'aun padahal manehna ngaku-ngaku naon ngaku-ngaku pangeran ana rabbukum adalah cek manehna kami pangeran dari kabeh. Jadi saking bangkawarana Fir'aun ngaku-ngaku naon pangeran ngana iku setan mah sok dieleng cenah tapi teu apa aya balat mah dieleng hiji waktu setan datang ka dinya namu meureun trok teu kacaritakeun maca salam nya maca salam tuluy we ti jero teh cek Fir'aun saha cenah eta di luar cek setan teh menyang cenah pangeran teu nyaho eta punya cenah saha datang teu apa persetan gitu-gitu Pak. Ulah kumaha we geuning nyari urang ya anjeun baladana mah disebut mana ye itu. Teu amat anjeun baladana gitu. Namun baru disebut anjeun baladana. Eta teh disebut kitu anjeun baladana ku setan teu amat kan Fir'aun. Nah, maka Fir'aun di dunia manehna gimir, sieun. Sabab bakal aya numbangkeun kerajaan hiji lalaki. Timimiti harita di mana aya hamil intel bisi mah eta budak lalaki nu bakal ayeuna ngarudukeun kana kerajaan mata setiap mun awewe lahir aman mun aya nu awewe keur hamil ditungguan mun lalaki paehan langsung mun anak lalaki paehan langsung mun awewe aman sabab pikiranna bakal aya hiji lalaki nu bakal numbangkeun kana kerajaan mata kurang lagi tapi Nabi Musa makan disalahkan ke usaha wa Allah subhanahu wa ta'ala tos gitu dah eta mah tos aya dina ieu kitu bagianna akhirna waktu harita lalaki rada kurang kekuatanna ge dibere istimewa Allah. Nah maka Nabi Musa salah satuna Nabi Musa
diutus ku Allah subhanahu wa ta'ala di zaman harita ayah raja berbakawarang Nabil naon ngadu mana itu Musa teh Gusti aku geuning Firaun teh dibere perhiasan dibere ayeuna harta anu loba atuh dia we dibinasakeun hartana si eueuh laju sabada eta dimaotan setelah melihat adab Gusti kumaha saur Allah subhanahu wa ta'ala qad ujibat da'watuhuma fastaqima geus diijabah maraneh kabeh eta Nabi Musa sareng Nabi Harun anu ngaminan fastaqima anjeun kudu istiqomah sabaraha taun cenah eta kada dicumponanna tina sabada ngadua eta kada dicumponan eta doa 40 tahun itu teh kelas Nabi Musa alaihi urang lain wali justru urang rumah salaba doraka ngadunga ka karasa poe geus untuk Gusti ku abdi teh ngadunga unggal poe tapi geuning teu deui dibere ayeuna keur beas Gusti atuh abdi teh hidup suran hujan atuh datang-datang ngadaran beas kieu teh abdi teu kabagean justru malah menang kena beas itu minta acan kamera barcode gitu. Aku kapan cenah aya itu bantuan ke angsana gitu. Hakikatna mah lamun anu ngagerakeun nyatetna nu nonton Allah. Hakikatna mah Allah encan mere ka saha? Ka urang. Tapi ketika ngaduacan dibere ulah putus asa komo ragu-ragu karena dawuh Allah, ud'uni astajib. Seluruh Allah bakal diijabah dan bentuk ijabah jawabna kumaha Allah. Itu. Atau Nabi kisah dari Nabi Musa doa Nabi Yakub gitunya supaya para putrana dihampura ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab dina riwayat dengan riwayat Nabi Yusuf sareng Bunyamin teh bacalah dina kisah dina Al-Quran sabaraha tahun kerja dicumponanana 40 tahun. Nah, maka kembali ke urang ketika urang ngadumah ka Allah Subhanahu wa taala encan wae aya kalasana istilah kalasa teh apa ulah nepikakeun timbul keraguan dina hate kok cek Allah pek ngadumah tapi can diijabah. Tapi orang kudu beradab jeung husnudon ka saha? Ka Allah cara husnudonna hiji sanes teu dikabul sareng teu diijabah, tapi bentuk ijabahna mungkin ku Allah dipengkolkeun ka dunia halus. Kadua, lain ayeuna teu dikabul doa teh jeung teu diijabah, tapi mungkin waktuna can lain ayeuna. Contoh kapungkur dina masalah budak minta naon teh? Minta motor anu minggu kamari itu boleh balikan deui inget-inget mun teu ngaji tanyakeun ka ngaji jawabna nu ngaji nya eta poho deui poho deui teh inget ngaji gimana sawana atawa katilu bentukna husnudon urang ketika doa anu geus dijanjikeun ijabah ku Allah can dicumponan teh oh Gusti kami teh acan mapariran teh bisa oke ijabah Allah teh diganti ku disalametkeun tina kajahatan picilakaan jadi doa-doa urang aya dibere cager dibere salamet ku Allah bahwa eta bentuk ijabah doa nu sudah panjatkeun urang menta hayang dibere beas ku Allah teh dibere beas tapi dibere salamet tina cilaka ku akadinya Allah yubadilullahu al-matluba bisarfi su'i anidah ngagantikeun Allah kana perkara menta beas bisarfi su'i anidah ku dipengkolkeun disalametkeun tina 13 urang menta hayang kabayar hutang tapi mungkin ku Allah
sareng bentuk tina ijabah doa anu selalu dipanjatkeun ngareuting urang. Sababia umawi ketika can aya bentukna menta biasa dibere tongeureun ngadoa intina nama atanapi satrasna bentuk sunan urang teh yubadilullahu makhluk bi ghufrani dzunub atawa can dibere teh penta urang teh menta mah hayang dibere budak anu turunan soleh barican soleh buat teuing eta doa eta teh dipegolkeun kana ghufrani dzunub dihampuran dosa sabab urang loba doraka dipegolkeun kana ngahampuran dosa atanapi urang selalu ngadoa hoyong digamankeun tina panyawa wa teh yudakhilullahu lahul matluba fil akhirah buah-buah disimpen ku Allah mungkin dicumponana di mana di akhirat mata upami para sholihin kekasih Allah waliullah justru lamun dibere ayeuna langsung menta langsung dibere teh bunga ngan marrotan wahidatan bunga teh kusakali ngan lamun ayeuna menta can dibere menta teh ayeuna saminggu 2 minggu kakara dicumponan justru itu teh berrotin kasiratin kabunga teh berlipat-lipat. Kenapa berlipat-lipat? Sabab timiti ngadoa nepi kana akhir nepi ka dibere eta teh kolokrangna teh dihitung ibadah. Jadi lamun lila kana datangna pamaparin kana nu ngadoa ka urang teh justru bakal leuwih loba ibadah. Aya urang mah dapan tepati soleh yang ngadoa hayang teh hayang kawas ngadahan naon we padahal cengeng malah mun bisa mah Gusti anu hoyong duit bluebird lah nya ningal ka urang justru kan kamari teu meunang urang ngadoa ka Allah ku perkara anu bertentangan jeung ada ai jeung ada teh kebiasaan cing ari kebiasaan sok aya datang dahareun ti langit langsung ka urang nya henteu ka sawah heula ka kebon heula yang duit heula ngaduk heula kana meulikeun kana beas kana meulikeun kana tarasi cek ada teu bisa langsung datang cek kebiasaan ti langit duduk sorogodor beuleuh samput datang teu meunang urang teh ngadoa mang dadi ieu cek dina hikmah nu kamari Gusti aku lungsurkeun we abdi ka ayeuna nuju salat sunat duha hoyong teh atuh langsung buru we duit di langit sakarung bener sampe sakede piping tuluy aya diliwet sakapstol ngadoa kitu teh ulah teh teu kamari sabab bertentangan syariat ada umpami kamari syarat-syarat dina ngadoa aya sabaraha aya 15 ada pada minimal sabaraha 10 lamun larang kana syarat-syarat ngadoa 15 eta maka ketika tas ngadoa can dibere itu ibadah ganjaran ke Allah Subhanahu wa taala. Di atawa contoh untuk dijanjikan ku Allah dina tasawuranna in tansurullaha yansurkum sallallahu sing sajama ieu janji Allah ya. Ya maksudnya ketika orang ngadungan ulah nepi ka ragu kanu geus dijanjikeun ku Gusti Allah. In tansurullaha yansurkum. Saur Allah nalika maneh ngabela kana agama Allah, maka maraneh bakal ditulungan. Bakal ditulungan ku Gusti Allah. Jol teh aya nepi ka ragu geuning para sahabat ge. Anu bebelaan berjuang di pembelaan agama Allah Sayyidina Umar Sayyidina Utsman sareng Kanjeng Rasul nulungan agama Allah geuning maot mah dibunuh mata madbuhan maot teh kumaha dibunuh pacenah cek Allah saur Allah lamun nulungan agama Allah bakal ditulungan usaha geuning Sayyidina Utsman bari sahabat Rasul bela-belaan perang sareng Rasul justru mata madbuhan maut nanti geningan madbuhan dibunuh
sina ali ge mata maktulan maut teh dikumaha dibunuh. Atau zaman urang baheulanya para sepuh urang ke zaman perang ka Bandung pan aya maut di mana? Dina perangan. Padahal dina perangan teh melaan agama Allah salah satu lillahi ta'ala. Tapi geuning di maotan Allah itu katanya musuh saur Gusti lamun nulungan agama Allah bakal ditulungan. Jadi kalah pae dina peperangan. Maaf dina gugur dina peperangan punten. Sanes pae gugur di peperangan. Nah, padahal janji Allah intan suruha yang suruh saja menulungan agama Allah bakal ditulungan Allah. Janji Allah eta teh mustahil bohongna, tapi kejadiannya seperti itu. Kumaha urang saneuma tadi urang kedah ta'adab gawe adab sareng husnudon. Kumaha gambaran husnudonna? Saur para ulama jawabanana di antaranya tadi para sahabat anu nulungan agama Allah tapi mata maduhan mautna terbunuh, mata maktulan mautna terbunuh. Sanes berarti ditulungan ku Allah. Tapi sahabat pangna dibunuh teh pikeun naikkeun derajat anjeunna anu bisa tercapai eta derajat teh ku ngalangkungan nandangan kasobaran dianiaya di papada makhluk. Jadi hakikatna eta teh pertulungan Gusti Allah. Contoh lahir aya jalmi ganu panyawa gering atuh hareude panyawa. Ai panyawatna teh naon geuningan ambeyan. Ambeyan. Ya aya salah satu nu dijajakeun guru aya dina kitab para ulama disaurkeun Harun. Saha jalma anu nalika salat sunat rakaat ayil fajri qabla subuh lah. 2 rakaat sampai salat subuh. Rakaat kahiji ba'da Fatihah Mamsuloh alam nasyok nakasodok dina rakaat kedua sabada Fatihah mau sekarang alam tar. Mereka ini bisi pohon dina rakaat ayil fajri qabla subuh kata Nabi. Yo saya barake ngeroskeun qabla subuh. Pan 2 rakaat kahiji sabada Fatihah maca surah alam nasyok. Rakaat kedua maca surah alam tarok setelah Fatihah. Saha nu ngadawamkeun kana eta insyaallah bakal dijaga, bakal disalametkeun tina bawasir. Naon bawasir teh eta panyawat ambeien. Alam nasroh nya jang. Alam nasroh. Nu kadua alam tarok. Alam nasroh laka sadrak. Allah yang seterusnya alam tarok kaifa qala pada besar. Terakhir. Nah, aya zaman boga penyakit misalnya ambeien atau lagi gaduh penyakit naon we saur dokter ieu teh kudu dioperasi kamana teh urang teu bisa nyalahkeun bahwa eta dokter ngoperasi teh lain berarti keheul justru balasnya ka saha ka pasien. Itu adalah bentuk kanyaah dokter kanu jadi pasien. Jadi ulah sumudong urang teh geuning kok cenah teh nulungan dokter teh geuning kalan wajib geuning kalakan rumah diruksak. Eta husnudon kitu justru orang celaka tolak waktu goreng sangka. Maka ketika Allah nyebutkan iyang surga intan surga intan surga yang surga saja manulungan agama Allah bakal ditulungan Allah. Jadi ulah nepikeun ongkop dengan Gusti abdi teh osok milu ngabangun masjid, osok ngabangun madrasah. Geuning abdi ieu justru kalakakeun dibere kasulitan luar biasa. Padahal cek Allah sajama anu nulungan agama Allah bakal ditulungan ku Allah. Tah ketika ayeuna teh aya cocoba aya musibah ulah nepika ragu-ragu karena janji Allah nyetek nya di janji Allah cara bakal nulungan ini tak ulah gitu justru orang terus nonton gitu.
Itu bentukannya Allah kasaha ka urang. Nah, eta lamun anu janjina bil wahyi ngalamungan wahyu. Hiji. Kadua janjina teh biasa ngalamungan Kangjeng Rasul. Eta oge urang lalu sakikan ka bil wahyi. Ulah ragu-ragu kana nu geus dijanjikeun. Contohna Kangjeng Rasul ngadukir lau kana alaika mithlu uhudin dainan adahullahu anka qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika amman siwa. Tanya doa teh doa hoyong dilunaskeun hutang. Tah boga hutang cabang ehok sing sering maos doa ieu. Iya teh doa naon? Doa hoyong dilunaskeun hutang. Saur Kanjeng Rasul, lau kana alaika mislu hudin dainan. Lamun kabuktian ka anjeun teh boga hutang mislu hudin sagede gunung Uhud berarti kan gede. Hutangna lain perusahaan 2.000. Ada Allahu maka Allah bakal ngersakeun aya jam mayarna pikeun terjalma. Qul maka ucapkeun ku anjeun ieu doana Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika amman siwa. Saurkannya Rasul lamun anu sering maca doa eta insyaallah bakal mun boga hutang aya jamana jam mayar sekalipun urang can boga hutang supaya ulah boga naon boga hutang. Rasul nyaurkeun mustahil bohong. Ulah kieu, mannya aing mah hutang sakitu gedena. Justru pan ngadoa cek kabari lamun ngadoa ka Allah ulah boga rasa doa teh moal kitu ieu gede teuing menta teh ka Allah ulah kitu pan cek kabarinya. Ulah boga rasa gede teuing naon teh. Men Allah mah kamarasa. Nah, tapi geuningan geus ngadoa ieu geus diwatosan ku Kangjeng Rasul. Tapi encan wae kabayar hutang teh. Ieu mah ieu geus dibaca mah penting 100, daur teh kalah kaloba hutang urang teh beuki namahan. La yusyatikan ka bil wali jeung musannif saur musannif ulah ragu kana dijanjikeun. Lain berarti teu dijabah doa eta ngan doa-doa pake naon heula. Dosa urang teh. Doa-doa atuh eta teh dijabah ngan sarwaktuna hartina doa terus ulah putus asa. Ala nabi dijanjikeun teh melalui guru mursyid. Salah satuna Imam Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah nyaurkeun man qala inda naumi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim khamsa marratin Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'ala ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ieu ka seorang Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Saur Imam Abil Hasan Asy-Syadzili saha jalma anu macakeun samemeh kulemna samemeh sarek baru maca kana a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim khamsa marratin 5 wangsulan teras kadua Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bakal dipaparin tiasa impen sareng Kanjeng Rasul. Barang hayang tiasa impen sareng Kanjeng Nabi hayang ya hayang impen tepang sareng Kanjeng Rasul. Sajalma anu impen sareng Kanjeng Rasul
maka eta teh bener sama setan teu bisa nyayukeun. Ngan engke impenan teh aya anu peryogi di takwil aya nu teu. Nu peryogi di takwil mah ketika ka impenan teh sesuai sakuman dikuningakeun ku para ulama nah masyarakat Muhammadiyah. Mun Rasul gamalan rambutna kieu, ras kieu, rompina kieu, tapi ka impenan teh sanes kitu. Padahal kan Rasul kan indah gitu ya. Tapi ka impenan teh hidung misalnya ka impenan teh. Eta ge sakitu alus keneh dengan perlu ditakwil bahwa urang teh boga amal naon. Tapi agung kaya harus dipayun babna. Pokoknya orang hoyong tiasa ngimpen saran kanjeng Rasul. Kumaha cenah carana? Saur Imam Abil Hasan Asyadili. Hiji maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebarang surat 5 surat. Ras ngadu Allahumma bihaqqi Muhammadin alaihi wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala nabiyana. Sakitu insyaallah bakal tiasa nyimpen tepan saran kanjeng Rasul. Kira-kira kata lah kumaha teu? Poho deui tulis dina tarang urang kita kena we sareng tangkok sudah jadinya. Ayo tahu dan bismillah nak kata lah bernya. Katalah coba orang sabihan deui. Sajana anu hoyong ngimpen tepang sareng kanjeng Rasul maka maoskeun takut sareng basmalah sabarang salat 5 surat terasa ku Allahumma bihaqqi Muhammadin alaihi wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halal wa sakitu. Eta teh Imam Abil Hasan Asyadili anu diwakilna waliullah. Namun ketika ayeuna geuning abdi teh artos maos kana doa eta tapi encan wae ngimpen tepang sareng Kanjeng Nabi kalah ngimpi teh ngimpi budak beku we urang kalah ngimpi ngalamuku we urang di udah genderuwo we bangsa padahal urang teh sare geus didawakeun dah ngaduanana ngaduan tawa-tawa ieu teh ngabohong kitu ieu teh ngabejana eta kitu teh ulah goreng saka kitu teh ulah. Kumaha atuh? Urang geus sudah we doa-doa ayeuna can didereteh lain kumaha anu teu diijabah dipengkolkeun kana naon? Kana nyipalatan dosa urang da urang loba naon? Loba doraka. Atawa lain berarti doa anu teu manjur tapi urang sering maca shalawat ka Kanjeng Rasul. Itu padahal kan setidaknya orang memeh sholat Jumat baik diuningakeun dina kitab-kitab ulama setidaknya orang maca 100 wihan ya tamarrah sadacan sholat Jumat sholat Jibril Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sekali kamari diuningakeun sahaja anu seueur kana maos shalawat maka bakal dicumponan kabutuh dunia jeung akhiratna. Saur para ulama anu disebat seueur teh minimal tina 300 kalbur eta disebut naon? Seueur. Eta shalawat sadinten misalna urang alhamdulillah lamun nepi ka 1000 2000 disebat di 300 kalbur teh terus disebat seueur. Sajalma anu seueur mau shalawat insyaallah bakal dicumponan ku Allah dunia dan akhirat kamu dunia jeung akhirat. Nah, sadaya anu tadi diuningakeun kesimpulanana dikawit janji ngalangkungan wahyu, ngalangkungan Kanjeng Rasul, atanapi ngalangkungan guru mursyid, guru anu nuduhkeun ka urang, tapi geuningan can aya buktina, asa can aya karasana. Nepi ka ragu-ragu dina hati urang ieu teh bener tawah teh nu dijanjikeun teh maka eta teh awon upami suudon kitu
lamun nepi ka suudon ragu-ragu karena mesti dijanjikeun ku Allah saur di dieu maka qadham fi basirati wa ihmadan li nuri sarirati eta bakal ayeuna nyacat kana basirah kana awas hate sareng mareuman kana cahaya hate supaya basirah urang teu cacat cahaya hate urang teu pareup maka urang ulah ragu-ragu karena perkara harus dijanjikeun ku Gusti Allah. Justru lamun can aya ayeuna buktosna lalaosan urang can aya katinggalna can aya kalasana istilah kolot lamun dina gadungan dan justru ari rumah mah urang mah ibadah anapun diberengan kumaha Allah. Allah ngajanjikeun kana ijabahna ngan ngajanjikeun kumaha bentuk jeung waktuna ijabah. Urang selalu husnuzon kana dijanjikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pamugi urang dipabarinan caang basirah urang, caang hate urang senantiasa mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta hikmah anu katujuh kantun hikmah anu nomor kadalapan idza fataha laka sareng satrasna. Insyaallah upami papada panjang yuswa suka urang teraskeun deui dina sasi Syawal sateracana ayeuna urang mayunan sasi Ramadan bulan suci Ramadan pribados kasadayana sejak ibtida istiqlal istirtok dina saraya kalepatan tantos komusim kuring segernya rios jelema loba anu ngobrol nama kadang-kadang loba naonna kasalahan anak simkuring sakulawargi dina sanes kanten kalepatan cariosan tingkah perbuasan sadayana nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Oke, dina kurangan leureuten anu katedang ku primados sakulawargi anu manfaatkeun mudah-mudahan sarana kersa ngaridokeun. Saupami aya di simkuring moal kantos disurkeun ngapunten oge ngaridokeun kalayan pamugi atuh urang lebetna kana sasi Ramadan lupa dina dosa antara dosa urang kepada urang mutamina oke dosa sanesna dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh ieu dirasa sanes teu isinya simkuring komo geuningan nu dibacana teh cenah hikam hikmah sanes teu isi da ieu mah sebab sebagian aya penyuhkeun atuh meureunna ieu alamat lamun geus tilu nu hayangna nu hoyongna bawa ieu teh alamat keur ngageunkeun deui simkuring mata aya sanes ieu mah mapatahan simkuring we utami mah mapatahan diri atuh aya manfaat kanu sanes nama alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu wa tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna kama rabbayana shighara waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma wa kama aqtartana khatma kitabika alladhi
أعرضت فيها عن شرائع أحكامه ووحيك الذي أنزلته مفرقا بين حلال وحرام وندبتنا لتعرض لثوابه الجسيم وحذرتنا على لسان وحيده شديد عذابك العليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سمع آياته ويلين لك بامتثال أوامره ومنهياته فاجعله نورا نسعى إلى أرصاد القيامة وسلما نعرج إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كما سيقضي لنا منا الرحيم وبلغت الروح منا التراقي وتجلى ملك الموت لقربها من حجب الغيوب وقيل من راق واتقت الساق إلى ربك يومئذ المساق وصورة العمل قائدا في الأعناق اللهم تقل يد للعنة أبو فانتظرت إليك واعتمدت صلوات عليه راكعة وساجدة بين يديك ولا تقلب بأنكال الجحيم أقدام أساس إليك وبرزت بمنازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تسمى أسمعك ولا تسبح حلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالعمى أعينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك العليم اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع باب الذنوب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب وعلى أمته الذي كشفت لهم كل محبوب وأنالهم كل محبوب ما حقت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بعرف الأخبار الزكية المسكية آمين يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب